sadayana pelawari supados nyayagikeun tempat pikeun ijab kabul di mana tempatna anu layak sekaligus disiapkan segala-galanya. Sekali ini mangga ke sadayana rombongan dipersilahkan memasuki arena Bapak Subul Hajat. Jadi dia yang tadi luhur, itu tuh, mangga ka sadayana pelawari bisi pangpasiankeun aqua atana pileuten sareng jamuanana tadinya karompok eta karompok paguru dodo. Sakali deui ka pelawari supados masihan leuceun atana peuting sajadina kanggo uleman urang atana keluarga besar anu di Harendong. Mangga. Sadayana palawari supados biasa nempakeun datandakan di rombongan anu di Harendong oge ala kadar leupeunana atau napi jamuan mangga supados disiapkeun. Lumargi alhamdulillah rombongan calon mempelai laki-laki anu di Harendong anu sakieu seueurna anu alhamdulillah biasa sumping dengan keadaan selamat. Mudah-mudahan acara prosesi aktivitas oge dipasihan keselamatan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, dia menang di mana, Rai? Menang di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
Ya Zainal Abidin bin Artamin, angkah tuka wajawaz tuka mahtubataka Atika binti Sahib alati waliyuha muwakili fitajwijiha bimahri isnaini giromin dahaban halan. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana wa barik fina wa barik fi alina wa barik fi tajwidina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alafta bainahum kama alafta bain Adam wa Hawa wa alif bainahum kama alafta bain nasi wa siti zuraiha wa alif bainahum kama alafta sayyidina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Mangga ka istrina supados mendampingi eta mangjenal tempok kagigir eta mangjenal. Alhamdulillah ulah kuangkieun teuing bae gitu. Alhamdulillah sanajan bari jeung ribet saeutik lantaran mawarorobeheun sih. Alhamdulillah sakinanya alhamdulillah lancar sesuai harapan. Ayeuna mah Kang Jenal geus jadi suamina Neng Atikah, jadi orang ieu. Urang doakeun mudah-mudahan pintu rezekina angin sungan wa kunu aulana fillah asa nahda bifadlillah asa nahda fadlillah wa ya aqtab wa ya jam wa ya sadatu ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansuruni ta'ala wansuruni sa'alnakum. Atuh bareng ya. Gacon. Sa'alnakum walisul farajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasudu'a
lillah ya Rabbi la haqaqli isarati asatati bisarati wa yasfuwatuna lillah wa yasfuwatuna lillah. Hadirin asadakumullah sim'ati selaku meratibul alfat di awal demi ke akhir diri ayat kata-kata anu kirang pernah dihurut dihapunten tersakitu hadana kuma iyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok parasmanan heula mangga ka bapak-bapak sekados keluarga dan cucu anak sabar hidangan anu parantos disawagikeun insyaallah ya. Sekali deui kami atas nama keluarga besar mohon jemaat sinarang dimaklum bilih dina subuh tamana anu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan orang harondong. Sekali deui kami mohonkeun jemaat sinareng dimaklum dina samodaya kakurangan anak mangga kadarat jadi salogat kacai jadi saleuweung mangga anu taacan bapak-bapakna supados merapat ke meja hidangan anu parantos disiapkeun sadayana. Tos ibu-ibu ayeuna geura ibu-ibu geura ulang ngalamun bae kanyawan geura sok geura aya ibu-ibuna kalawari supados biasa mensterilkan alat-alat makan piring kotor yang anu sanesna supados sigap bilih tamu urang anu ti harendong hoyong ngopi ngan teh atanapi nyusu sok geura disiapkeun.